urang bakal balik ka lembur nu asli. Apakah urang dek ngabangun neraka mawa suluh ti dieu berbagai permaksiatan nu ku urang dibangun, atau urang dek ngabangun surga melalui ibadah. Terserah eta mah kaayaanna diserahkeun ka urang kabehan. Nah ngan sing hade urang salila hirup hiji nu paling istimewa hirup mah ulah ngadoakeun jore ka batur teh eta. Lamun geus bisa ulah ngadoakeun jore ka batur geus wali teman. Ulah ngadoakeun jore sama sekali bagus bae geus. Kumaha Allah bae. Jelema nu mantak diangkat jadi nabi, nu mantak diangkat jadi rasul lantaran genna teh geus jelas nyana teh istimewa. Nu mantak diangkat jadi wali lantaran nyana teu pernah ngadoakeun goreng ka batur. Mantak Allah pernah nanya ka malaikat Jibril, "Nun Gusti, mun mana dijadikeun manusia ku kaula, mana da kumaha ibadahna?" "Ih Gusti atuh nyangakeun sadaya-daya atuh abdi bajadu Gusti teu terang nanaon. Adapun ibadah jeung teu ibadahna ge atuh kumaha Gusti bae." Bagus, cek Gusti Allah. Tetapi lamun maneh ku kaula dijadikeun manusia, endek kumaha ibadah maneh? Pilihan maneh heula. Hiji abdi mah endek beberean bae moal eureun-eureun. Nomor kedua kula mandek nulungan besa lila hirup kaula. Tilu kula mandek mengabdi bebeneran ka Gusti moal aya jang abdi. Nomor kaopat abdi mah teu hayang ka surga, teu hayang ka neraka. Tah opat perkara abdi mah. Tah Jibril nu mandak maneh dijadikeun Jibril ge ku kaula lantaran boga kahayangna seperti eta. Lamun urang nuturkeun seperti eta, urang ge ongkos malaikat Jibril. Minimal ganti ngaran Jibril lah. Tah eta hebat malaikat Jibril. Salila hirup kula mah deuk beberean bae. Bu pon ware eta boga niat deuk beberean teh pan ieu mah lain, hayangna dibere. Ih teu meunang manggih nu sugih. Asal manggih nu sugih bae haju bae, nyieun bae nyen proposal. Bangkawar aja sih. Nah, ieu urang ulah ngadoakeun goreng. Baheula di Mesir aya hiji sepasang ustaz jeung ustazah magahan ngaji susah suami istri. Susah. Maisyahna kahirupanana ngan boga kotok-kotokna hiji. Endogan isuk jual, eta bae mah insana tanyana mah geus teu boga naon deui. Bagawena ngan magahan ngaji bae. Tetapi nyana bisa seserian jeung pamajikanana. Lempang indah, teu pernah bae kadeuleu pasentrok teh teu pernah. Pan urang mah di jero mobil ge teu nanya jeung pamajikan. Hareudang di jero mobil, AC mah AC. Hareudang. Sial teh urang curug tolol. Rawat tapi bangunan teh adem ayem ya Allah eta indah aja serta imah tangga kos kitu teh. Susah tetapi kadeurna halimpu. Nu ngaraji loba. Ayalah pamalingan. Hasud cek babaligan. Ieu ustad bangunna teu pernah bentrok cek gini. Paling ku aing kotokna. Teh emang pamalingan mah kos kitu. Intip pas isya paling bawa isuk-isuk teh ngajual endog teh kan si kiai di deuleu bebeja eueuh cek pamajikanna ka kotokna ge eueuh kotokna eueuh boro-boro ngajual endog urang kotokna eueuh jangan ku salaki aja eueuh geus seserian kabeh ge atuh meureunnan kotok-kotok nu Allah dicokot-cokot nu Allah ku Allah atuh urang lagi atuh nu Allah ieu langke ge urang paeh ku Allah heulah ka cenah geus lah urang mah poe ieu ulah dalalahar ka lah ngeunaheun teh ngadenge kitunya asana tiis teh ka hate ngeunaheun moal aya di curug moal oh sing jeleger atuh aduh jianana jandela peupeus hiji bae mah. Ya Allah, ya Rabbi, Masya Allah.
geus tenang tentrem lantaran jelema mah lamun pasrah ka Allah janji Allah bakal ditaekeun bakal diangkat ti isuk doang ka zuhur ka asar masyaallah begitu asar Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya qadi wallahu a'lamu bimuradihi la yu'akhizukumullah celi urang diisian ayat-ayat suci Al-Qur'an mah beda jutara runduh bae lain cara diisian kuronggeng mah masya Allah buringas atau kusinde cuma diisian ku ayat maju bae lah eta teh beda awak kurang komo mun maca sorangan nyeri awak bulan sia itu pargal tas maca Quran yang nyeri awak awak kurang si kurang geus kitu nya secara tas ngadenge gendang dutan teh bangun salega insyaallah ya awak kadana cara para ulama mah para wali macana teh jam 3 maca Quran di Cikupa aya nu maca jam 3 oyak dunia insyaallah jam 3 kakarak balik citra balik citra teh jam 3 boro-boro maca Quran tasna leunu anting nu bade teh atuh coba ya celi urang ya lah dipaksa ku urang kena ngadengekeun Al-Qur'anul Karim masyaallah sahurup dibayarna 10 lamun nu tunduh potong 5 anu hees mah malaikat rahmat gergeteunnya sih malaikat rahmat kunaon ieu urang ngabentuk mah modar teh moal ieu malaikat rahmat aduh beda ingat aja terepere mah kieu gara lain deui hawana geus hawa bulan puasa wallahu a'lamu bimuradihi la yu'akhizukum Allahu billagwi oranana ngal hukum ing sira kabeh sapa Allah bilagwi al-kaini kalawan laga kang tinem fi aimanikum ing dalem pirang-pirang sumpah sira wa ma yasbiqu ilaihi lisanu min ghairi qasdil utawi ya lagwi iku barang kang katelanjuran ilaihi maring sop apa alisan saking ora neja sumpah ka qaulil insan kaya ucapan manusia ucap ing lapan la wallahi wa bala wallah ora demi Allah wa balalan sumuhun nggih wallah demi Allah walaki yu'akhidukum lan tetapi ningali hukum ya Allah kum ing sira kabeh kalawan barang kang ngabundelaken sira kabeh bitakhfif wa tasdid macane kalawan den entengaken bima aqadtumul aiman wa tasdid ditasdidkan bima aqadtumul aiman wa fi qiraati lan iku ing dalam qiraat suwiji utawi lapan aqadtu ya lipat al aymana ing pirang-pirang sumpah alaihi ing atase bi an halaftum kalawan yatasu qasdi saking cak
Fakafaratuhu maka utawi kafarat yamin al yamini tegese sumpah idza halastum fi tatkala ngarumpak sira kabeh tatkala nyorang sira kabeh idza halastum tatkala ngalakoni sira kabeh bihi nabrak tatkala nabrak sira kabeh dalam dia kumaha itu ya ta'amu asharati masakin iku aweh pangan ing 10 pirang-pirang miskin mantak lalaunan ieu mah patali jeung hukum hese asal patali jeung hukum bae sing hade lain deui likulli miskinin mudun iku tetep kadue saban-saban wong kang miskin utawi sak mud min ausati ma tut'imuna min saking kang sedengane barang kang aweh pangan sira kabeh minhu saking ma ahli kuming pirang-pirang ahli sira kabeh ay aqsadahu wa aglaba tegese kang sedengane ma tut'imun lan kang kaprahe ma tut'imun la a'lahu ora kang luhur ma tut'imun wala adnahu lan ora kang leuwih handap-handape ma tut'imun bisa bacana gitu gitulah au kiswatuhum atawa iku angguan ing asyarat masakin bima yusama kiswatan kalawan barang kang den arani yauma ing kiswah ing angguan ka komisin kaya baju komis wa amamatin lan daster zarin lan tapih wala yakfi daf'u mazukira ila miskin wahid lan ora cukup pengawehkeun barang kan musdun tutur yang maring wong kang miskin kang suwiji wa alaihi syafi'i lan ikut tetep ingat ze gaul wala yakfi tawi imam syafi'i au tahriru raqabatin atawa iku ngamerdekakeun aitsku tegese ngamerdekakeun kaula ay mukminatin kang mukmin kama fi kafaratil qatli wa zihad kaya barang kang tetep ing dalam kafarat qatli ngebunuh lan supata zihad hamlan lil mutlaqi ala al muqayyadi kena den mahmulkeun kadue mutlaq ingat se muqayyad famalam yajid maka utasa pamani kuaran nemu yaman wahidan mazukira ingkang suji kang tetep saking barang kang wis den tutur yang Asyam salasati ayamin maka utawi kafarate iku puasa yang telu pirang-pirang dina atawa pasyam salasati ayamin maka utai puasa yang telu pirang-pirang dina iku kafaratuhu kafarate ya si bisa kana yamin zahiru wa naulan utawi zahire kaulihi fasyamu salasati ayyam iku anahu satune kalakuan iku la yusaratu tatamu iku ora den syaratkeun apa nuli-nuli wa alaihi syafiulan iku tetep ingat sekol itu alaihi lan iku tetep ingat sekol ada mutlaka Imam Syafi'i ada mutatabu atau ada mustirati tatabu utawi Imam Syafi'i zalika utai mangkono mazkur al mazkur kafaratu aymanikum iku kafarat dirang sumpah sedekah iza halaftum tatkala sarumpah sira kabeh beki husu bae nundutanana cek aing teh nyaho mare karungkul genang karungkul naon gitu buaya
Idza halatum tatkala sarumpah sira kabeh wa alastum lan narajang sira kabeh wa fadhu lan pada ngaraksa sira kabeh. Emang Quran mah kitu. Quran mah kitu. Leng wahyu teh berat Kangjeng Nabi gen dari mah wahyu teh kesangan. Urang lamun dibeuntakeun terus bisa-bisa teu kuat urang. Mentak dieskeun ku Allah disalametkeun. Maksudnya disalametkeun sebab bal kuat Kangjeng Nabi berat turun wahyu. Tak kurang ge ku Gusti dikarunyaan mal kuat. Geus maning istirahah ba istirahah. Sayomkeun guru-guru sia-sia. Wa fazulan pada sira kabeh manakum ing pirang-pirang subat sira. Cek mohe si kieu nyinggung lain nyinggung aing manyarekan. Pada ngaraksa sira kabeh aing manakum ing pirang-pirang subat sira kabeh. Dan gitu hazakinya sangarumpak sira kabeh aing iman malam yakun ala palibiri dalam salah gene orang anak ya halfu ikut tetap ingat dasa megawe kebetik minta kula sok maido ka santri sok maido ka santri udak deui mondok cilok ngaji bukunya nage saminggu sakali bari molor santri onam nya nama eceng harna oh Islam matutakan bainan nas dalam antara manusia kama fi suratil baqarah kaya barang kang tetep ing dalam surat baqarah kadzalika kaya mangkono ae dibayina umpamane barang kang den pertelakan lakum kada sira kabeh apa mazukir barang kang wis tuturi amat yubayyinu lakum mertelakeun sapa Allah kada sira kabeh ayati sakayat Allah la'allakum tashkurun manawa sira kabeh ikut terima kasih sira kabeh ing Allah ala zalika ing atas mangkono tab'in yubayyinu tab'in sarangkayan keneh jeung ayat anu kamari Saur kamari Gusti Allah nyaritakeun ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Wahai para mukminin mukminat, ulah sok gampang ngaharam-haram. Kana dahar inum pakaian benda nu bagus nu halal nu dimenangkeun ku Gusti Allah Subhanahu ulah wadi-wadi hukum lain nu sia cek Allah nu aing sia mah nyampaikeun hungkul nu cek aing haram-haramkeun nu cek aing halal-halalkeun al halal bayyinun wal haram bayyinun wa ma bainahuma umurun mustabihat antara halal jeung haram ngaranna ieu mustabih tunggu heula keputusan Gusti Allah ternyata eueuh tunggu keputusan Kangjeng Nabi tuh kos kitu subhat disebut mun can aya keneh bae ulah bae urang ngahaja-haja ngadahar subhat haram kejatok nu kamari teh sahabat hayang deuheun ka Gusti Allah lain kelas sahabat leutik-leutik kelas sahabat nu dijelaskeun kamari 10 sahabat. Pertama Abu Bakar Siddiq, kedua Ali bin Abi Thalib, tilu Abdullah bin Mas'ud, opat Abdullah bin Amr, lima Abu Dzar al-Ghifari, yang nu sejena nu 10 lain sahabat sembarangan sahabat nyana teh hayang deuheut ka Gusti Allah, hayang deukeut ka Gusti Allah, ibadah deuk pepoharaan datang ka ngaharamkeun dahar, ngaharamkeun sare, ngaharamkeun kawin. Wah, aing mah modal. Pokona mah deuk ibadah bae ka Gusti Allah.
Moal aing mah moal make baju nu bagus. Dek ibadah bae ka Gusti Allah moal kebeli di dunia. Moal aing mah moal make kendaraan kuda segala onta nu bagus. Aing ada ibadah bae ka Gusti Allah. Moal hees aing mah ti penting teh ibadah bae ka Gusti Allah. Eta kitu teh dicarekan ku Gusti Allah. Kabeneran urang teh. Kabeneran kos kitu teh diulahkeun ku Gusti Allah. Emang urang teh diulahkeun ge geus kos kitu. Geus ngees bae penting teh. Dahar atuh urang masa kaca berekna. Jadi kesimpulanna mah nu dihalalkeun ku Allah ulah wani-wani diharamkeun. Ulah. Halalkeun dahar. Lantaran kabeh ngabogaan hak. Sulut beuseuh ngabogaan hak. Ceuli ngabogaan hak. Mata ngabogaan hak. Leungeun ngabogaan hak. Suku ngabogaan hak nu ngagantung deh. Atuh ngabogaan hak sareng ngabogaan. Coba. Tadi bere dahar bae. Jadi eta teh ku Allah geus diatur, dahar wae dahar. Ngan ulah sok sambarangan can wayah dahar. Wayah ngaji dahar teu beres. Kuari urang ye dahar bae teu bagus. Nginum bae teu bagus. Hees bae teu bagus. Ngaji bae ge ngaji ye kakarak dibere 2 jam bae ge. Pohara geus culak-cileuk bae. Neuleuh deui ka jam. Karena dibere asalan mun kada kalohor mah rarengkot dieu mah. Eta ngaji teh. Sebab naon? Hakna geus lain deui. Hakna geus lain. Ulah Gusti Allah ulah urun la ayat la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Si hade urang teh jualan ge nu halal dijual nu haram ulah. Jeung eueuh bae aturan-aturan ku dihuram diharam. Jual beli mah sama antarodin. Innamal bai'u antaradin. Pastina ari sah la jual beli teh silih ridhoan. Hayang ngajaokeun ridho teh kudu make ijab qabul. Tarima meuli, tarima ngajual. Eueuh ieu mah jas jang menteri doang tidak dijual kepada selian menteri. Jauh gitu. Ai daek mah jeung kabel ya Allah. Aing mah cak egel jeung spotek aing mah ngajual teh ieu mah jang urang luar negeri doang, urang Indonesia mah ai daek mah tuh silahkeun. Ieu mah ieu baju nu ieu mah ieu jang kiai doang teh dijual ka salian kiai, teu bisa kitu. Bebas antarodin, senang nu meuli, senang nu ngajual, senang nu meuli, senang nu ngajual. Geus make tarima meuli, tarima ngajual. Seperti tong ieu nog ieu 1000. Aduh, pan murah amat 2000 nya. Kagetnya dapat nawar biasa mah turun. Kudu bakal grogol ieu budak ieu. Nawar sih naik. Biasanya kan turun. Pan murah amat. Bibi lain boga anak. Oh, lain deui. Paingan orang aya kadua ti endog. Ya ada mun jualan naik jangan sorangan. Lurak lirik. Tah ieu. Kuari teh dilarang membeli bensin orang kaya. Teu narima emang kumaha sih jual beli kos kieu nya. Subsidi masyarakat teu kaharti. Lamun sampaikeun ka diharamkeun orang kaya membeli bensin. Teh nyokot dasar hukumna heula ti mana? Hajuk batasan kaya teh nu mana? Batasan kaya teh nu boga duit sabaraha duit. Lantaran kadang-kadang nyana naik Mercy jak hutangna mah aya. Ambalain mah teh kurang mah teu serab kanu sok make mobil herang-herang teu serab aing mah. Teu serab. Teu mah lain kurangan barang nyana ngobrol dasina mengambai ka handap barang ngobrol dari mana, Pak? Saya dari Jakarta, Pak. Waduh, ieu cak aing bos ya kajian ngomong. Ada apa ini Pak? Begini Pak Kiai, saya ini waduh kelibat utang. Iya.
Nyolong bade ya, nyolong bade. Beda. Aya nu naik sepeda dong. Gubrak we standaran aja sepeda nage. Gubrak we darepeun imam. Wah, ieu budak di mana ieu? Normal henteu. Waalaikumsalam, geuing salam. Enak kula tong jual dangder. Waduh, alhamdulillah laku gede kiai. Sebenarnya laku gede. Buka duit 3 juta, jang kiai 1 juta. 3 juta bae. Seserian. Tupanya tak pohar eta nu gitu. Dibandingkan jeung nu bos. Begitu balik nanti kalau saya udah kebayar utang baru si dekat tangkorak sia. Geus kumaha sia bae itu mah nyokot nyongol mere nyarita sodako guys. Jadi mah embung ieu diberek kudu boga hutang saya. Sebab mun urang diberek kudu boga hutang haram. Kiai ustad dibere duit kudu boga hutang hukumna haram. Sebab mereka urang mangan saukur sunah, ai ka ditu mayar hutang wajib ninggalkeun nu wajib ngalaksanakeun sunah. Kiai na moal khusus ta salatna tah. Tah kitu tah. Antak cak kiai aing malah yang nyahoin merena boga hutang pan teu. Emang kiai Golkar mah kitu. Untuk lo bapak nyakit ke di akhir zaman mah kuari teh kiai diberian kudu ngeridit. Pan eta boga hutang. Boga hutang tah, boga hutang tah di kiai na dibere. Mantap begitu didahar ku janjing anak pemajikan. Salatna masyaallah teu khusyuk jasa sebab nyana dibere haram narimana. Tuh, kos kada itu masyaallah. Harare sih jasa yang nu halal teh. Tah, ulah sembarangan ye. Batasan mencara tadi teh mah ieu batasan haram teh kasaha. Nu sugih teh sakumaha derajatna nu sugih, ukuranna sabaraha di Indonesia aya sabaraha nu sugih, aya sabaraha nu susah. Tah, eta teh hitung ku pamarentah. Mun di Kecamatan Pasar Kemis sabaraha nu sugih, sabaraha nu susah. Sabaraha yatim piatu. Geus ulah nyaritakeun nu sugih haram meuli bensin, nu susah bae bere duit tah. Eta kakarak mantep tah kos. Ngedukung aing ke pemerintah kos. Bila perlu aing jadi DPR lah. Sugan be babari kawin jadi DPR. Aduh. Ulah sok sambarangan ngaharam-haram nu halal, nu nyarekana lain jelema, nu bogana nu boga hukum Allah Subhanahu wa taala. Entak cek ulah jadi Indonesia masing serikeun lain. Nyieun hukum haram ngarokok. Makruh lain haram, makruh. Sakali makruh bae geus ulah sok ditekeun ka haram. Makruh bae selanan. Ke nu sejen aya elat nu sejen ari doh sama lain deui. Jadi ulah sok ngarobah-robah, misi makruh titik. Geus sakitu bae selanan. Cenah kiai ge loba nu ngarokok, kiai tolol. Kiai tolol teh nu ngarokok teh. Sebab teh nyahoeun ka makruh. Atuh teh nyahoeun ka makruh. Atuh cenah kiai sok ngarokok, atuh tanya heula kiai, kunaon mantak ngarokok? Aing mah nu mantak ngarokok teh ngaleungitkeun tunduh. Tunduh na teh jangan maca kitab. Tuh lain deui pan. Aisyah. Ayo sia. Ye, kiai mah udang beuting ngarokok. Kuna mindek tahajud ieu. Lantaran ieu rada naon kitu ngaranna tunduh we sugan bae ku rokok mah ngopi. Teu saeutik kiai mah ngopina teh. Teu saeutik 2 muk. 2 muk. Maksudna naon eta muk gede teh? Lantaran lamun sasedot 2 sedot masih keneh tunduh keneh bae diguyur. Iya limata. Tunduh keneh bae geus dikopian ge. Pakai sanario mah tilo kitu pan. Ipan gede ieu mata geus dikopian ge cenah ieu tunduh keneh bae. Hees deui pan. Kopi-kopi, rokok-rokok hees mah hees bae. Ayo pangaruh ngarokok jeung ngopi. Wah. Ka awak teh jang pake ibadah. Eta bagus ka ditu nama masing-masingan ieu mah keur carita, makruh bae. Tuh, gitu. Jadi ulah dirubah-robah. Nu haram, nu halal, nu makruh. Jadi ngeunaheun urang teh kana hatena pas. Ieu mah nu halal diharamkeun. Haram dihalalkeun. Nyieun deui undang-undang polisi wajib harus pakai lampu di siang bolong.
atupan budak leutik ge pan emak aing mah ai magrib teh ieu magrib kita ngawurungkeun lampu. Lamun kaberangan teh cak emak aing pareban. Lampu tah teu kadeuleu ku sia. Tadi didikan emak teh leuwih nanceg ka budak tibatan ka polsek. Tibatan ka Polres, tibatan Polda teh nitah ngawurungkeun lampu. Budak leutik bingung. Bertentangan dengan emas saya tuh. Jadi hebatan mana dia hudang beta lampu pareman ku sia tuh biasakeun mana marah lantaran lampu teu dipareman hebatnya tetap mah hebatnya sejol be Kapolda harus dihidupkan lampu kalau tidak tangkap hilang waduh ieu si emak apa Kapolda sih nu salah ya. Ya terus disengsarikeun ulah ku kolot lah urang mah jageus kumisan urang mah nyengsarikeun teh geus ulah dianggap lah budak leutik teh nyengsarikeun cak budak leutik teh beurang-beurang make lampu ngalampuan naonnya urang teh ngajawab lah kan ka budak mah kan nyahona teh sportif ya namanya urang ngajawab teh ka anak urang bah aya teh sih ngalampuan naon beurang gitu nyaho cak budak teh teh mun edan beurnya. Cak urang mobil urang ge dihurungkeun ieu mobil ieu edan sarua urang ge. Mah edan kabeh. Eta teu kaharti. Tah eta teh di Indonesia teh teu isieun tan ieun hukum kos kitu. Mun ditaliti keputusan DPR bae piseungseureukeuneun rakyat. Polisi piseungseureukeuneun rakyat teu karasa. Mun aing jadi presidenna Kapolda eta pecat. Kakaraknya aya instruksi harus dihidupkan lampu semenit pecakeun panggil sia teu boga deg-degan kan aing presiden sia presiden rakyat Indonesia aing izin boga Kapolda sia pecat sia ku aing teu jadi presiden pecat mantap moal kebel aing jadi presidenna harus mesti Allah kunon garari di Indonesia mesti ya Allah temenang sambarangan hukum mah lantaran ayat Al-Qur'anul kaya kulantaran nu ngomong na jelema gede kemudian ditegur ku Gusti Allah sedangkan kan ngomong na teh make sumpah Sayyidina Abu Bakar Siddiq Sayyidina Ali make sumpah pan ngomongna kabehan make sumpah ngomongna wallahi demi Allah kaula moal dahar de salat teh nurutan Kangjeng Nabi wallahi kaula mah moal kawin de ibadah bae ka Gusti Allah kuari eta teh ditegur ku Gusti Allah la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum sedangkan geus make sumpah bebeja kabeh ka Kangjeng Nabi ya Rasulullah atuh kudu kumaha kami panggil sumpah ieu ditegur ku Gusti Allah sumpah kami kumaha sedangkan sieun jasa ieu teh beusi aya 48 dirjen iman Kangjeng Nabi tungkul teu lila malaikat Jibril sumping nyandak ayat ieu La yu'ahinukum Allahu billahi fi aymanikum. Jelema gede mah yen kasalahan teh ku Gusti Allah ditegur. Sanggeus ditegur teh langsung pekna diabadikeun. Jadilah hukum syara. Cacak-cacak Sidina Abu Bakar, Sidina Ali, Abu Dzar Al-Ghifari kita boga kalakuan kos kitu meureun teu aya teguran ti Gusti Allah meureun ka dieuna ambalayah jelema teh kulantaran nyana nu nyieun sasakalana turunlah ayat ieu jadilah keputusan hukum urang kuari jadi nyaho urang mah kuari pan keputusan hukum haram meuli bensin moal turun ayat ti Gusti Allah paling pamonggol nu turun moal aya tolak tilu jadi hiji moal aya turun ayat teh paling ge caci makian masyarakat. Kok kieu amat sih PKS gitu amat yang keputusan anak? Tuh kan. Nah iyalah. Lu dibere wahyu deui geus. Geus anggeus wahyu mah al yauma akmaltu lakum dinakum
wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam la nabiyya ba'di cak Kangjeng Nabi. Eueuh nabi age nabi tuginin lain deui tah mah. Kama qala Zainuddin MZ. Nah, iya turunlah ayat. Masya Allah jadinya hopan urang. La yu'akhidhukum wallahu a'lamu bil muradih nyokot hukum Gusti Allah ka aranjeun kabeh bilaghi al-kayin fi aymanikum kulaga anu kapanggih nu aya dina sumpah-sumpah aranjeun kabeh sumpahna sumpah lakun lagot hartina mayasbiku ilaihi lisan min ghairi qasdil halafi suatu omongan sumpah nu katelanjuran lisan tanpa aya maksud sumpah. Kos ucapan manusia la Allah, bala Allah. Urang Arab kos kitu eta teh sumpah lagun ngaranna. Walaki wakidukum tetapi Allah ngalap hukum karanjeun kabeh tegasna aya keputusan hukum bima aqatumul aiman. Ku ucapan anu ku anjeun dibundalkeun dijadikeun kana sumpah bi an halatum an qasdin secara anjeun sararupa memang maksud sumpah. Tah kuari kurang bagi berarti lantaran cek tadi aya bahasa Gusti Allah teh la yu'akhidhukumullahu billagwi aya yaminul lagwi nomor kaduana walaki yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman aya yaminul munakid nomor katiluna aya yaminul gomus tilu sumpah teh tilu ta sumpah tah nah ngaji bisa-bisa nyaritakeun sumpah tilu ka pamajikan ngaji naon ka haji tadi sumpah. Nah sabaraha sumpah. Asana tilunya opatnya. Aing tadi kerada ngalamun. Kan bisa gitu. Saya dengar aing mah tilu. Tapi nyawa coba tanyakeun tah ke tetangga lah. Tenang kaji ngajina di mana? Anda pentak Lambon aing ngajina. Oh, ke tukang sate teh. Kan didinya ngajina aing mah deuk belajar nyeun sate. Oh, jadi kacilungok teh deuk neangan ilmu nyeun sate. Lain dek neangan ilmu agama bolon budak. Nah itu sumpah teh aya sumpah lagun aya sumpah munakid aya sumpah gomu tilu tah panjang masa datang ka kiamat ngan aya engke ulama nu ngajadikeun opat tapi nu mutamad tilu unggal fikih teh ayat na iya mantap patali jeung hukum hese asal patali jeung hukum hese nu lain hukum hese kok boy hukum hese sebab engkena ka ditu aya kafarah jang nebus sumpah nah nomor kahiji aya sumpah lagun teh kos kumaha dina ayat namangan saukur sakieu la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum tenyokot hukum Gusti Allah yang teh mere putusan hukum kudu mayar kafarat lamun jelema sumpahna teh sumpah lagun mentak didefinisikeun ku ulama ari ngaran yaminul lagwi mah nya eta al yaminul lati la yata'allaqu biha hukmun sumpah anu teu pacangreut tepat tali jeung hukum. Urusan jeung hukum teu kudu bayar kibarat. Teu kudu mah. Qad warada an Aisyah anha qalat annahu wa kalamur rajul la wallah bala wallah. Eta Siti Aisyah. Ucapan jelema nu kasih matak di Arab mah kos kitu, di Arab mah. Urang nawa, "Tuan, ada apa Rahmah?" Ini berapa ini Tuan? Tasbih ini berapa? 10 rial. Oh 10 rial ya. 2 rial. Ruh Allah. Urang ada. Ruh Allah. Ya nama meruh bae teh urang indit ya demi Allah. Atuh teh urang mah nita indit teh ulah maka Allah. Jadi apa kita? Rahmah, Allah. Wah tuh. Tu Siti Rohmah seserian we teh nyahoeun namanya.
Sugan teh naon? Padahal mah edet sia demi Allah. Eta urang Arab mata urang Arab. Ruh bae wallah. La wallah, bala wallah. Eta teh urang Arab mah babarieun jasa tah ngomong kos kitu teh. Orang ngomong kanyana. Nyana. La wallah. Tidak demi Allah. Maka wallah bala ya wallah. Eta teh urang Arab malatah sumpah teh. Ruh wallah. Alas wallah. La wallah bala wallah. Masyaallah eta teh ucapan kos kitu ngaranna sumpah tapi sumpah lagu teu kudu mayar kifarat. Jadi budaya Arab tina kaleupasan ngomong. Hayang kitu bae teh ngomong. Di urang aya kan. Sak aya ngomong teh mah demi bae. Entah mah, siapa yang ngomong, demi betul, demikian. Ayah baik, dah eta kali pasang ngomong sanajan teu mayar kiparat, ari doraka mah doraka. Ngan teu kudu mayar kiparat. Hiji ta, eta nu kitu ngaranna yaminul lagwi. Catat ku aki-aki yaminul lagi ditajong yaminu naon tak tadi teh aki-aki batu ulah sok nginget-nginget nukos kitu maningan nginget-nginget rangda nu di imam geus kolot sugan rangda nu daek kolot maki sugan hanakan deui jang perang Kawe teh sial teh kiai cenah ditahan nyandung bae ka bapak aing ka salah. Ditahan gitu da aya komo teu ditahan. Moal sieulun ka bibi. Moal daekeun nyararandu kabeh ge. Bebeja mah teh bebeja loba. Nyawa boga anak 3 bae. Loba teh kos karar itu. Geus lah kos kitu ieu. Ieu mah bab yamin ya hiji tangetkeun. Nomor kedua yamin akidah. Iya. Walaki yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman. Tetapi nenuku Allah dicokot hukum ayakne dihukuman kudu bayar kifarat. Ia adalah jatuh leteh bimaku sumpah kotumanuku anjing ngejadikeun sumpah di anhalatun am kostin jadi kudaya sejak sumpah natea ta eta ngaranna yaminul munakidah iyalah nu wajib kafarat. Ieu dek nyokot hukum teh ya tina aya kieu teh tah hese jasa. Jadi dia mah ngan saukur sakitu kan jatuhna kana teu wajib kifarat jatuhna kana wajib kifarat eta lain pagawean urang sa Kangjeng Rasul ayang ke Kangjeng Rasul nguraikeun ngan teu sacak les eta nes ku ulama lah di ijtihad tinggal urang mah sumpah kabagi 3 eueuh dina Quran mah tangga bagi kitu teh eueuh lain pembagian eueuh ngan nyokotna kumaha nyokotna teh aya di mana aya tawao tuh mana ieu soal hukum ya mentak hese ge ngaji ya tetik la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum hiji kuari wow patutur-tutur jeung lakin. Pan lakin mah istidrok pembagian cek ahli usul fikih dina Jamul Jawami. Walaki wakhidukum bima aqadtumul aiman. Geus 2 tah. Katilu yaminul gomus. Allah di dia dicaritakeun ngan Kangjeng Nabi nyaritakeun ke nu katiluna. Mantap ka dieu nagengke aya kiparat lagi kabagi-bagi aya make pembagianna kumaha hajat teu dijelaskeun kabagi sekehan cara urama menang Gusti Allah ngabagi melalui huruf atap mana fakafatuhu yata'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum hiji
au kiswatuhum dua au teh khair abi qasim bi auli abi wa abimi gua konten ngaji alfiah ge nyaho kulantaran atuh teu ngaraji alfiah sia mah ka dieu ge emang nyilib ieu mah besi aya nu nagih kri ngan kitu kredit mending ngaji aing mah lah anta teh nyaho aing santri mah jahe nya teu dilu kadua kadilu au tahriru raqabah tilu au kita wasarti masakin au hiji deui kiswatuhum au tahriru raqabah au teh khair qasim jadi ngabagi kabagi tilu berarti kiparatna ge nya kabagi tilu ngan engke jumlahna mah aya 4 jeung dihandap nah kuari di samping eta engke au teh dipilih hiji au li taksib ngabagi kifarat nomor kadua jatohna hukum make au li takhir berarti mukhayyar engke na teh ieu teh engke aya anu di istisna sebab deuk di istisna kudu aya mukhayyar heula nah eta ngaji geus gadinya geus apeng-apengan geus ngaji naon teh si kiainya setan geus kok gitu sebab deuk aya nu di istisna ya nu terakhirna mana faman lam yajid fa siyamu salasati ayyam aya deui kiparat puasa tapi pa ilam paman lam yajid tak deuk ngaluarkeun nu itu berarti ieu teh kudu mukhayyar ke jatohna sebab deuk di istisna tuh kos kitu tah ngaji asal geus hukum kos kitu mata kudu samarangan ngaharam-haramkeun meuli bensin ditanya ke ayatna Pak haram yang kaya beli bensin ayatnya mana sih nggak usah tanya ayat yang penting nih apa nih kamu pokoknya nggak usah banyak ngomong nih cek di luar naon sih eta bukan sia di luar apa nih ayo ya jangan minggu hareup aing dekat jero ulah istiqomahan di anak bentak kalambon saya malaikatnya asap kadinya ya Allah hukum imalalahunan ke ku hese nyaritakeun hukum mah hese ngabongkar eta kakarak bag-baganna doang bag-baganana asal geus hukum bagi pohara hese mentak aya alatna paranti ge ijtihad ieulah aya usul fikih Syafi'i aya usul fikih nu ngaran Jamul Jawami rangkuman tina 100 kitab 100 kitab dihijikeun di Jamul Jawami mentak ngaranna ge Jamul Jawami mentak asal geus bisa Jamul Jawami we gas sokana mah mun teu bener edan ngalantur cenah lamun bener geus cenah ka Jamul Jawami mun teu bener ngalantur bisa Jamul Jawami mah ngalantur sebab asa hebat cenah teh asa hebat otakna ge beda kadeleuna herang kos bol monyet beda deh ilmu profesor sama lain lalagan mun bener jago kiai eta mun teu benerna sing serikeun ieu hukum sembarangan entek di urang teh loba santri-santri nu bangun hebat Jamul Jawamena tapi teu kapake ku kiai ge diseureurikeun ngan antepkeun we lah jangan aja bisa maca jeung bisa nyurahkeun meraktekeunana nu teu pas iya satu waktu tamajang nyieun kitab ayatna ieu urang jieun coba kitab wah gimana nyieun kitab pan ieu mah entek dijieun ku urang mahian wa ul yamin oh galak qasam al ulama ila salasati aqsam lagun wa munakidatun wa gamusun ma hiya al yaminul lagwi fa amal lagu fa hiya al yaminul lati la yata'allaqu bi hukmut ta kitab tah nyieun ulama tah kos kitu tah menang tadi teh tah kabagi heula iya hese cenah kieu matak belasan tahun ngaji moal bisa ku mingguan kieu moal bisa ya ngaji mingguan kieu mah ka sorga ge geus untung ngaji masya Allah mentak anak bapak di pondok ngadapang di pondok 12 tahun 15 tahun eta teh puyeng hayang kawin lain eta ngaji hiburan hukum lah zetik ye ku ese-esena tak nomor ke hiji
yaminul lagwi teu aya patulah patali hukum artinya teu wajib kifarat teu kudu ditebus ngan tetep aya bebendu Allah kok latah amati sungut make wallah kok latah amati sungut make billah nomor kedua walakin akhizukum bima qatum lakin huluk istidrak teh takibul kalam madah. Nah, berarti nyusul lu tadi nomor kehiji lagu, nomor kedua adalah yaminul munakidah. Pasti berbeda. Sebab asal aya lakin bege ngisi drop lu tadi. Nah, dina alfiah nage ba jeung lakin teh ya, lain deui fungsina takibul kalam. Lamun tadi heueuh, ieu henteu. Mun tadi henteu, ieu heueuh, kitu teh. Ieu keur carita babarina we heula ieu ngomong jeung urang lembur we lah heula. Jeung santri onam temannya nama geus biasa kabula kabale. Geus biasa temannya nama kos kitu mah. Wabal kalakin ba'da masubaihi ma kalam akun tibar bain bal teh tuh geus lain deui. Hukum teh tah. Oh ya heuh nya. Barang di alfiah teh lain samarangan alfiah teh. Mata jelema nu geus bisa alfiah pokona dijamin we. Aya teh jelema ngaji alfiah deui tapi teu bisa-bisa hese nyata cenah aing mah kabeneran ya geus aing mah kawin bae jeung Siti Alfiah mata kuja ada di babawa bae tah alfiah teh ai bisa men teh ieu bebeja ka guruna hasil ngaji teh kieu teh ieu oh nya alfiah nya sok diceklan bae cenah kukula teh moal poe aing ngaji moal bisa teh supaya nyekelan susuna atuh. Aduh, Masya Allah. Nomor kedua, yaminul munakidah. Fahiyya ayya'lifa'ala amrin fil mustaqbal. Sumpah kana hiji perkara dibakaleun mustaqbal teh. Sumpah kana hiji perkara nu encan, nu bakal disumpahan punyana. Biaya palahu awalajab palahu tapi sumayah ni supiyaminihi. Kadituna katabrak kunyana sumpahna teu sesuai jeung omongan sumpahna. Nah, nu wajib kifarat ye. Fahadihi yajibu fihal kafarah. Kama fassalah al-Qur'anul Karim. Sakumaha dijelaskeun ku Al-Qur'an ieu. Fakafaratuhu it'amu 'asharati masakin. Tah akur teh jeung eta. Ieu ulama teh dilempengkeun meunang ti Kangjeng Nabi, panjang teuing mun jeung hadis nama. Nah, kuari urang keur nyaritakeun ulama Imam Jalaluddin Jalalain. Ieu hiji jelema sumpah kana hiji perkara nu bakal sumpahna bi ayap alahu sumaya nih nyana ngomong kieu ye aing sumpah demi Allah bulan hareup aing sumpah ieu nya moal datang deui aing ka lembur Cikupa sumpah demi Allah aing moal nincak deui kampung Cikupa encan bulan hareup ku greget aing ka kiai urang Cikupa ku greget aing ka musuh urang Cikupa ku greget aing ka diputuskeun cinta ku Sarwiti dengekeun ku Celisia demi Allah moal nincak deui aing ka Cikupa dan kira tikuari atau bulan hareup teh begitu bulan hareup nyana datang ka gitu Sarwiti ka Cikupa eta kanan ngarumpak sumpah. Tah ieu pangaruh sumpah bahaya we pakos kitu kudu kifarat tah kifarat. Demi Allah aing mah pokona mah moal dahar belut deui. Moal aing mah demi Allah. Kunaon gitu sok gaceng. Sia teh kudu dipatali ke dayang aing mah demi Allah. Moal aing. Tah ai prak di subuhan belut. Di dahar kunyana nyaho bari eta teh belut di dahar ieu kudu bayar kifarat eta kos kitu teh
Eta teh kos anti kana umi. Bayar kifarat teh. Mana teh kos tonggok maka ulah kos zihar, sumpah zihar. Demi Allah, anti kana umi. Nah, eta ge bayar kifarat. Sarua. Tak omongan-omongan nu kos kitu teh. Sing hade tah eta tah. Dek migawe gitu atau moal migawe atau dek migawe. Nah, ieu nu kos kitu bahaya mun dirumpak sumpah. Nah, iya wajib bayar kifarat. Dan lain-lain sebagainya sing hade kaya kifarat nate. فكفارته يطعم عشرة مساكين. Kayak kifarat nomor katilu sumpah teh yaminul gemus. Sumpah palsu, sumpah bohong, yaminul gemus. Kos kumaha yaminul gemus ma al yaminul lati yata'ammadu fiha al insan al kadhib. Sumpah anu pakai kata genan ku manusia sumpah. Nah, padahal bohong. Sumpah bohong ngaranna. Eta nu kos kitu ngaranna sumpah disebut yaminul gemus. Bahaya ieu mah. Kos kumaha teh sumpah yaminul gemus teh sumpah gemus. Gagauli wallahi ma fa'altu gaja. Moal migawe kana anu kaula. Padahal mah wa qad fa'alahu. Ini gawe kuda kanu kos kitu. Padahal mah qad fa'alahu. Ieu pejabat ya loloban deui. Pejabat 99,9% pejabat. Tah, pejabat korupsi misal. Nah, misal contoh. Datang KPK. Bawa kemeja hijau. Setelah diadili di meja hijau, di sidang penemuan dari KPK bahwa saudara telah melakukan pekerjaan yang tidak menyenangkan terhadap masyarakat, ialah membobol dana-dana masyarakat sebanyak 500 triliun. Masyarakat mau dibelikan kasilet buhar eta. Koboka cendol asana tsunami eta. Sidangnya nanya ngomong, "Pak, mohon maaf. Saya didesak, dihukum, disangka saya melakukan korupsi. Saya sama sekali tidak mengakui. Padahal ada korupsi. Saya tidak mengakui. Cek Hakim, menurut data-data dari bulan bahwa Anda betul-betul telah melakukan korupsi. Mohon maaf, Pak. Sangkaan saudara, sangkaan bapak anu, saya bisa melakukan sumpah untuk menyangka. Sebab beliau menyangka saya korupsi pada tanggal sekian, tidak ada di Indonesia, sedang ada di AMI. Bulan menyangka saya melakukan demikian, saya tidak ada. Sebab waktu itu, musyawarah partai, saya sedang tidak ada. Dan lain sebagainya, bohong. Dengan demikian, saya tidak melakukan korupsi. Anda siap sumpah? Siap. Lakukan sumpah. Demi Allah, saya tidak melakukan korupsi sepeser pun, kecuali 500 ribu. Sepeser pun tidak, kecuali tolong. Saya tidak melakukan, demi Allah, sumpah bohong. Kita yaminul gemus sakos kitu tah. Padahal nyana ngalakukeun untuk melepaskan hukum dari jeratan-jeratan hukum, membersihkan diri, berani sumpah make asma Allah. Ngaran Allah anu luhur pakai sumpah bohong. Allah nu ngutuk. Allah beureun. Sia ngalakukeun kos kitu make ngaran-ngaran aing anu mulia cak Allah. Goblok sia. Nanti disebut yaminul gemus. Nu mentak ngaranan gemus lantaran lianahu yubasu sahibu fi nari jahannam. Nyana bakal dikelemkeun, digodok di sana neraka jahanam. Cak Allah sia ngalakukan kejahatan, membela diri, membersihkan diri, cuci tangan dengan memakai namaku cak Allah yang mulia dan agung. Sembarangan bae sia aing teh senang ngaran aing teh sia pakai sumpah, jangan beresan diri sia. Wari malaikat. Cokot seret.
oyang dina eta gebruskeun peuleun golakeun yuk maksud teh artina diteleumkeun kelemkeun asal muncul kaluhur dikuali mau kemana lo mau kemana ke atas ya kelemkeun di kerbak aduh 500 triliun kerbak aduh cek Nazarudin sial kerbak aduh naik kalau malaikat zamannya mau kemana lu mau kemana kurang dalam ya gua dalemin lagi gomusnya dikelem-kelem sing hade Masya Allah mantap akhrajal Bukhari fi sahihi anna arabiyan sa'ala rasul hiji lalaki sumping ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi cit eta lalaki mal kabair ya Rasulullah dupi dosa gede teh naon ya Rasulullah gola saur Kangjeng al isyraku billah ngarijengkeun Allah pangeran musik aya 2 aya 3 atawa nganggap pangeran kalain Allah eta kabair qala cik arabi summa maza naon deui ya Rasulullah gola saur Kangjeng uqul walidin kabair teh nyarekanan indung bapa nyentak indung bapa gola cek eta arabi summa maza ya Rasulullah naon deui ya Rasulullah gola cek Kangjeng Rasul al yaminul gamus kabair cek manehanana wa man yaminul gamus ya Rasulullah ayaminul gamus nu kos kumaha ya Rasulullah gola saur Kangjeng Rasul allati yaqtatu biha malam muslimin huwa fiha karik jelema anu ngerau harta hiji jelema anu nyopet harta jelema anu maling harta jelema ngerampas harta jelema muslim padahal nyana teh bohong ngerampas harta make sumpah padahal bohong ieu ngaranna yaminul gamus nu cak Kangjeng Nabi di akhir zaman bakal jasa loba jasa jelema anu ngerampas harta karuhuna ngerampas harta tetangga ngerampas harta rakyat make sumpah ieu bakalna ieu lolobana adalah amir sultan Kuari coba ketika sidang nyana cuci tangan tidak saya kabeh tare demi Allah wallahi saya tidak melakukan itu wallahi saya tidak melakukan itu ieu keur carita pamarentah keur carita rakyat jelema leungit sendal leungit sendal ka teteng isukna kapang ya aya jelema nu make sendal ieu sendal saja aing moal pati-pati dipake ku aing lamun lain aing elah kari ulah sok kekituan terjadi teh. Sok kali-kali teh heula sabar heulana. Ieu bangun akur jeung nu kula nu leungit. Di mana sia leungit teh? Ngaji di Cilongo kamari. Ngaji bae ulah sok maju. Tata lepal leungit sendal ka aing. Heula heulana terus meneleun. Ideule gue. Iya akur ieu tah. Tah ieu na ge ditoel ku aing teh seting. Lah, kita malu aing. Sia ieu meulina di mana? Ayo meulina tuh di warung anu. Pada duit ya. Ulah loba mau. Kana mun aing. Ieu nu aing sebenarnya mah tandana aya ieu. Sebisa. Tetap aing. Aya keneh kwetansina ge ngan kuari leungit. Atuh lain aya keneh leuh. Sok namanya ngaku, ya ngaku. Oh, pada sek. Aing kieu bae aing we daripada aing ka hakim. Atau ka kiai aing mah kuari mandek nanyakeun teh aing ngadenge cicili sia bae. Ieu bener aing mah. Lain sia subawani yang nyalametkeun diri nyana sumpah. Sok sia sumpah. Woi, demi Allah bahwa ieu bener-bener sandal lain. Kana ieu cicili sia. Atuh geus bawa ku sia ari sia bisa mah ku sumpah sia. Padahal nyada datang ka imam ngalamun aing make sumpah. Padahal mah ieu bener-bener nang maling aing ieu. Eta nyalametkeun diri ku isin ku ego wani sumpah padahal bener maling ieu adalah yaminul gamus sekedar sendal mejeusna jang ka neraka jahanam sendal doang ku sumpah cepit deh sendalna eta yaminul gamus eta kitu teh yaminul kak cek pamajikan naon
Kaya Deuk. Ih, budak leuwih-leuwih ti ka polsek nanya deui. Aing di apa ya burung? Aya peribahasa lamun urang kanu kolot asa deuk ka Kapolsek, Kapolres. Lamun urang deuk kanu ngora asal deuk ka istana. Waduh. Nu nyandung teh kos kitu sloganan. Lamun deuk kanu ngora, wah inilah istanaku. Waduh. Lamun deuk kanu kolot, inilah Polresku. Ai deuk di BSP. Deo kah nu kolot ya. Diu bekos keboconge emang menyandung gitu. Nurut we pan kanu kolot. Ieu teh lupa ieu teh balik ka mana? Bisnis naon jeung saha? Atuh pan jeung babaturan pan kamari nyamper ka diri. Tah, teu percaya. Iya atuh sih teu percaya ka salaki, teu percaya ka saha? Manya bisnis lupa itu balik. Coba ya mam bisnis naon nih bisnis naon orang nu ieu nu kolot geus nyahoeun bawanya na teh ya nganu aduh bisnis naon Kak bisnis rotinya alah gua lagi nyaho jasa Kak ulah sok buka bisnis ini kakak kasih kupa, di Cikupa pan kakulon, Cikulon laju kawetan. Eta bisnis sisinya. Hah? Pancak kolcak salah kiri pan nyahoan gaing siang udah gitu. Ya. Emang teh nyaho. Wah, geus ngomong geus. Ngomong naon atuh salah ki pan kieu. Kepoconge pokona. Ngomong Kak. Ngomong salah. Siksa lagi. Kita tuh aing dia boleh carekan baik usia apa nanti salaki. Aing dia kawin bebeja. Aing kau mau bebeja tuh bebeja gak ini carekan. Kau mau bebeja cek teh asai. Aduh, cakatena teh. Berapa bebeja macamnya. Wah, geus ngacak, geus ngomong tuh. Sakieu ge aing teh bebeja sia kosu kalap kau mau bebeja paes jasana. Kitu nu nyandung mah teh bebeja. Sebab rumusna bebeja diizina. Mending maling-maling bae. Kuari kieu. Kak. Kula merek nanya bae hiji jeung dua ye. Artina kakak ieu sabenerna kawin apa henteu sih? Ulah sok macem-macem. Balik sumpah. Wani. Ayo coba sumpah. Ye, demi Allah, henteu kakak mah teu kawin. Saya teh nyalametkeun diri di mata nu kolot, nyana sumpah demi Allah kakak mah teu kawin. Nah ieu gomus. Lumayan nyana ieu ngojai di neraka jahanam ye. Sing ade tak kos kitu teh sing ade. Kawin mah mendingan sportif bae. Kak, hiji jeung dua kalau maneh nanya, kakak kawin teh? Heeh. Naon sia? Pada bebeja, ya itu mah hak aing, hak prerogatif. Wah, keputusan ada di tangan suami sama kok gitu mas. Usaha aing, duit aing, dipakai kawin ku aing, ya terusan naon dicampur. Pan kula pamajikan anak tak salah. Saya udah bingung, sayang naon sih mobil geus dibelikeun, kamari motor geus, imah geus. Atuh aing geus kawin dia atuh aja. Ya aing teh lalaki, aing teh dikuturkeun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puyangeun nya tah, geus mun kitu kan daripada sumpah bohong. Daripada woi teu nyalametkeun sakitu doang padahal mah nu kolot geus nyahoeun. Atuh mending terang-terangan. Ya kan kakak kawinnya, siang jauh dan jauh. Geus si mah kawin tante. Geus naon heuh? Eta kakarak nu kanyahoan deui, isuk aing kawin deui. Ayo sia. Guys, kalau mah ditinggalkan moal aku yang bisa ditinggalkan mah moal. Entah kalau mah balik bae, ai balik ona we mah kalau teu masalah kayak yang diangkat deui. Eta hebat tah lalaki nu geus kitu tah. Ulah sok aju balik diantepkeun eta. Tolol sama lalaki geus kitu mah. Balik anterkeun lah. Bah, ieu hayang balikeun lah ieu, kayak kukula isuk diteangkeun deui. Jadi koso masalah teh bidug emang teu jelema. Koso masalah teh geus kitu. Aduh, Masya Allah. Balikan deh, aminul gomusel ternyata loba di kalangan maling, di kalangan pedagang. Nah, iya kula pan meuli di mamang iya 5 kilo pan barang di timbang kula iya kurang iya
timbangan gua mah 5 kilo, demi bae 5 kilo bener-bener, sama bener surut di jalan. Di jalan surut datang ke 1/2 kilo. Heran aing mah dia ente memang udah demi bae, demi Allah bae ente tengurangan, demi Allah bae memang sieun cenah moal, demi Allah bae. Bener mah, demi Allah bae mama mah tengurangan tina kiloan pokona mah kitu bae. Gomus. Padahal nyana ngurangan ima memang ieu kiloanana geus dikondisikeun dada kurang, wa ima keur waktu nimbangna nyana cepet teuing, tak tiktok dan nimbang jagoan jasa kareta. Kalau kita pikiran deh. Mana yang mana nak? Seke 2 kilo. Tuh nya. Wih, main ieu na ieu katrok-katrok. Ai kalau baheula panimbang teh teh komun make kostum teh. Kurang leuwih. Didelekeun urang haneutnya. Haneut kan. Tambahan deui gonyana teh. Supaya haneut kolot baheula. Mantap berkah ka beuli sawah. Sawahna katurunkeun ka anak ka incu. Ka eta teh karasa ku incu bae. Ieu bapak kolot teh baheula dagang karasaeun. Berkah lantaran nimbangna. Ku ari mah encan karasa ka incu, boro ka incu ka anak geus beak mun teu ka beuleuman disita. Henteu disita ambu aya beak teh geus. Eta teh berkah teh kos kitu teh. Teu berkah ngaranna. Mata kayaknya keberkahan dagang bapak kolot urang deuleu hasilna mun karasa ka incu bisa ngarasakeun berarti jujur ka bapak kolot kitu bae teh mah komo ka bawa mah jujur nih di kalangan maling sumpah kalangan korupsi geus puguh sama maling-maling kene ngan gede kemudian di dagang gitu kene di segala rupa bae lah ya minul gomus di nyandung ya minul gomus bahaya gede. Nah, kira nyalametkeun diri maka sumpah bohong, gomus. Ieu bakalna asal muncul kalau malaikat kerbek. Panas ieu teh lain dalagan ribuan tahun pan ngagolot terkeunana ge. Aduh. Amanas ya. Aduh, jangan aing kadung gede kanu kolot ngebohong ada panas aing aya ka dunia deung moal ngabohong aing kanu kolot aduh tak rasakeun kanu kolot teh rasakeun nu kolotna aya di luhur jembatan Siratal Mustaqim nyana keur kaje emang kaje ka neraka ulah emang gara-gara siau ada ge dadah kaje sial udah kan orang kita nyerinya di dunia nyeri jadi akhirat begitu-gitu kuno kolot dadah saja ulah mendekat surga Firdaus aduh budak pula datang ke kos gitu dah mendingan ulah nyandung lah aican air ridho tino kolot mah geus bari lamun urang usaha rada bagus bebeja bae usapa dengekeun we unaon urang mobil geus leuwih ti 2 aya 3 5 dedegnya dia bisa. Ayo. Ini mah kira-kira. Ini cerita kira-kira. Kunaon? Andai kata ieu mun didinya di baturan deui jang nu nyangu. Mesti capek teuing. Oh, Pangladen. Heeh. Urang mana tuh? Hadam, babu ai sia tuh. SDM pasang atuh. Segala babu segala maksudnya kieu lamun atuh sia geus nyana atuh pan masak hujan masak nyana geus maksudnya kawinnya kah kira-kira gitu ai can menang izin we nyarekan mun moal aing moal moal ka isuk aing briefing deh jeung sia aduh masyaallah ieu keur cerita jadi kesimpulanna heula sumpah ka bagi tilu aya yaminul lagwin, aya yaminul munakid, aya yaminul gemus. Yaminul lagwi teu katrap ku hukum, yaminul munakid katrap ku hukum, yaminul gemus mah geus teu katrap ku hukum deui engke. Henteu tah sumpah kos kitu mah teu katrap ku hukum tah tangan geus teu kudu dihukuman ku manusia cak Allah ku aing dikerbekeun. Nu katrapan ku hukuman nu di dieu ye walaki yu'akhizukum bima aqadtumul aiman
tinggal urang kuari ngatur kaparatna. Nah lantaran patari jeung hukum hese wallahu a'lam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah wa rabbal alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وصلى وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين. Aya jelema pelit, dasar pelit. Pelit teh barang bere. Cenah keur kieu bae da hareupeun ieu mah jol aya nu menta-menta. Begitu aya nu menta-menta maksa. Kulantaran maksa diberelah aku jangan minta duit, dibere duit. Indit. Karak ke 10 lengkah babalik deui. Kula minta cai atuh cekeuna. Cai ke atawa kopi, atawa susu, atawa naon jeruk. Ah, geus bare duit tangga tadi tuh. Duit geus bare minta deui bae. Henteu atuh kula naon bae nu aya kue-kue henteu geus kana tuh ini. Bare duit sia. Lain dia. Kacaritakeun peuting ngimpi teh jelema nu pelit teh. Begitu ngimpi kiamat, begitu kiamat langsung giring mahsyar. Kabeneran nyana mah pelit ngan salat mah osok. Akhirnya ka sorga. Barang datang ka sorga teh eueuh nanaon di sorgana. Eueuh nanaon? Imah eueuh, kadaharan eueuh, bubuahan eueuh, air batur mah ala lagreng. Oh, Kiai Ajizi geus boga, Kiai Giru Babai geus boga, kabeh Kiai Ade geus boga, Haji Pendi eueuh nanaon. Ya Allah, ya Rabbi nyana lulumpatan ka dieu itu hese. Eueuh nanaon. Akhirnya kan nyana bebeja ka pagaweana malaikat ayeuna naon ieu surga kok teh sesuai aya nu diucapkeun ku Kangjeng kitu cenah cak Kangjeng di surga mah serba aya kok itu batur ala lagreng kendaraan mewah pakaian indah bidadari ngabereleng bubuahan kulo boro-boro nanaon ieu naon boro-boro bubuahan ieu sakadar saasup-asup gawe ieu ya Kanjeng Nabi cek malaikat anu asup ka sorga teh eta teh geus untung adapun ngabangun sorga kumaha di duniana lantaran ieu maneh mah teu daek ngabangun di dunyana ieu ngan saukur sakieu-kieuna doang ieu ge lahan talahan cak malaikat eta ge kamari be maneh mere duit kanu menta-menta teh tah lamun teu mere duit mah teu boga lahan ieu ge di sorga jasa langsung hudang merenung hudang langsung kieu ya Allah ya Rabbi horeng di sorga ge aya pelit mah eueuh bangunan. Eueuh bangunan. Tuh, eueuh bangunan, eueuh makanan, eueuh nanaonan. Masyaallah. Eta ge nyana boga lahan mere teh tah duit ka jelema nu maksa. Di harita nyana barahan bae geus terus. Asal anu menta-menta, ha, komo jahe mah. Tong barahana overdosis tah mah. Barahan bae naon aya. Masyaallah. Akhir hayat jana dibere ngimpi deui ku Gusti Allah. Begitu ngimpi asup deui ka sorga. Ya Allah ya Rabb. Bangunanna indah, bubuahan loba dan lain-lain sebagainya mencukupi. Nah, cak malaikat, ialah bangunan maneh nu baheula mangan sakadar boga lahan di ala kadar.
lantaran ngabungahkeun kana menta-menta. Nah ieu buktina sorga ge saeutik lantaran kuari mah loba jasa maneh ngabangunna. Nah ieu seperti ieu eta geus digambarkeun model kos kitu ge urang pelit bae ja. Teu dek barahan teh teu daek pelit bae. Ieu kurang kumaha kula dongeng kanya geus sering jasa jakuar kuari teh lain tambah barang tambah pelit. Masya Allah. Nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang bakal balik ka lembur nu asli. Apakah urang dek ngabangun neraka mawa suluh ti dieu berbagai permaksiatan nuku urang dibangun, atau urang dek ngabangun surga melalui ibadah, terserah eta mah kaayaanna diserahkeun ka urang kabehan. Nah ngan sing hade urang salila hirup hiji nu paling istimewa hirup mah ulah ngadoakeun jore ka batur teh eta. Lamun geus bisa ulah ngadoakeun jore ka batur geus wali teh. Ulah ngadoakeun jore sama sekali bagus bae geus. Kumaha Allah bae. Jelema nu mantak diangkat jadi nabi, nu mantak diangkat jadi rasul lantaran genna teh geus jelas nyana teh istimewa. Nu mantak diangkat jadi wali lantaran nyana teu pernah ngadoakeun goreng ka batur. Mantak Allah pernah nanya ka malaikat Jibril, Jibril, nun Gusti, mun maneh dijadikeun manusia ku kaula, maneh da kumaha ibadahna? Ih Gusti atuh nyangakeun sadaya-daya atuh abdi bajadu Gusti teu terang nanaon. Adapun ibadah jeung teu ibadahna ge atuh kumaha Gusti bae. Bagus, ya Gusti Allah. Tetapi lamun maneh ku kaula dijadikeun manusia, ndek kumaha ibadah maneh? Pilihan maneh heula. Hiji abdi mah ndek beberean bae moal eureun-eureun. Dua, nomor kadua kula mandek nulungan bae salila hirup kaula. Tilu kula mah ndek mengabdi bebeneran ka Gusti moal aya jang abdi. Nomor kaopat, abdi mah teu hayang ka surga, teu hayang ka neraka. Tah opat perkara abdi mah. Tah Jibril nu mantak maneh dijadikeun Jibril ge ku kaula lantaran boga kahayangna seperti eta. Lamun urang tah mun urang nuturkeun seperti eta, urang ge ongkos malaikat Jibril. Minimal ganti ngaran Jibril lah. Tah eta hebat malaikat Jibril. Salila hirup kula mah ndek beberean bae. Bu pohon ware tak boga niat dek beberean deh pan ieu mah lain hayangna dibere. Ih teu meunang manggih nu sugih. Asal manggih nu sugih bae haju bae, nyieun bae nyen proposal. Bangkawarahnya sih. Nah, ieu urang ulah ngadoakeun goreng. Baheula di Mesir aya hiji sepasang ustaz jeung ustazah magahan ngaji susah, suami istri susah. Maisyahna kahirupanana ngan boga kotok-kotokna hiji. Endogan isuk jual, endogan jual. Eta bae maisyahna tanyana mah geus teu boga nanaon deui. Pagaweana ngan magahan ngaji bae. Tetapi nyana bisa seserian jeung pamajikanana. Lempang indah teu pernah bae kadeuleu pasentrok teh teu pernah. Pan urang mah di jero mobil ge teu nanya jeung pamajikan. Hareudang di jero mobil AC mah AC. Hareudang. Sial teh urang curug tolol. Ieu teh boga nanaon tapi bangunan teh adem ayem ya Allah eta indah aja serta imah tangga kos kitu teh. Susah tetapi kadeuleuna halimpu. Nu ngaraji loba. Ayalah pamalinya hasud cek babaligan ieu ustad bangunna teu pernah bentrok cek gini paling kuaing kotokna. Teh emang pamalingan mah kos kitu. Intip pas isya paling bawa. Isuk-isuk teh ngajual endog teh kan si kiai di deuleu bebeja eueuh cek pamajikanna ka kotokna ge eueuh kotokna eueuh boro-boro ngajual endog urang kotokna eueuh
jangan ku salaki aja heueuh geus seserian kabeh ge atuh meureunnan kotok-kotok nu Allah dicokot-cokot nu Allah ku Allah atuh urang lagi atuh nu Allah ieu lang ge urang paeh ku Allah heulah ka cenah geus lah urang mah poe ieu ulah dalalahar ka lah ngeunaheun teh ngadenge kitunya asana tiis teh ka hate ngeunaheun moal aya di curug moal oh sim jeleger atuh aduh jianana jandela peupeus hiji bae mah ya Allah ya Rabbi masya Allah geus tenang tentrem lantaran jelema mah lamun pasrah ka Allah janji Allah bakal ditaekeun bakal diangkat ti isuk doang ka zuhur ka asar masya Allah begitu asar aya deui nu mere kotok cak sakawal mah 10 cak sakawal mah 100 nya mah geus tenang-tenang bae tinggal pamalingan ku ari cek pamalingan deh aing lah ya ustad tinggal ustad pencit bae sia kotok dipencit bismillahirrahmanirrahim malingnya biasa mencit kotok mah bismillah nu anehna begitu kotok dipencit bulu-bulu kotok kabeungeut narempel jararadi kabeh jadi beungeut da ieu pinuh ku bulu masya Allah cabutan jadi deui harita kene cabutan jadi deui ka dokter terus diberesa jadi deui geus ka dokter terus ka kokolot geus cabutan jadi deui ka dukun jadi deui ramuan geus diinum geus jarah di eta jadi bae ayeuna kan nyana bingung ieu bulu kotok jadi bae cakena ayeuna nanya lah nyana ke Ba'dul Arifin mun ceuk urang wali ahli Allah datang nyana ka dieu Waalaikumsalam naon kula maling kotok kiai sia teh kiai dipaling maksudna cenah teh lah ulah halalin puting beta kiai ayo ieu barang dipencit di bulu kotok ka dieu kabeungeut geus ka dokter geus ka dukun geus ka nu bisa ramuan jadi deui nah ieu kumaha cenah kene istikharah si kiai teh ka Gusti oh ieu mah panyakit moal cager lamun lain didoakeun jore kudu dipalingna lamun nu malingna lamun nu dipaling ngadoakeun goreng cager lamun encan ngadoakeun goreng mah ieu terus datang ka pae ke mah cager masya Allah itu mah hiji sakitu bae geus geus atuh kitu mah ngutus jangan ngutus supaya ngomong jore kiai lain geudeui lain boga kotok boga jadi kotok ka mana maling nyaon teh nu malingna atuh henteu kula lamun ngabejakeun nu maling mah isteu kudu henteu ieu mah kieu kiai maksudna ieu aya geus nyaho makan kiai deuk kumaha tah deuk kumaha atuh doakeun bae doakeun supaya ku galede ulah sial kiai hese jasa cek hese jasi kiai masya Allah terus isuk datang deui ka ibuna baji jadi lain boga kotok boga cekeuna ieu ku hari anu maling cekeuna kotokna nyaon teh nu malingna eta urang dia sebenarnya urang mamandege kajian gerak Allah lain kitu bi aya geus kajauhan mah pan nu malingna bisa dipanggil bisa dinasehatan atau kurang bisa dicarekan ulah nyana nang Allah lempang nage nang Allah maling nage eta teh meunang gerak Allah atuh kumaha Allah bae ngagedean buluna lain cager anu diutus dicarekan goblok sia kamari mah teu paranjang kieu cenah ya asal beuki bagus teh bulu manjangan ya Allah ya Rabbi geus datang deui ka dieu teu daekeun ngadoakeun goreng masya Allah eta kiai kuat jasa kuat akhirna meleh deet ngana datang Waalaikumsalam Isa kula nu meuli kotok kotok san kotok kiai oh masya Allah
atuh masalah malik kotok bulu udah jadi kadinya. Nah iya jadi kula geus ka mana ieu teh cager-cager. Nah ieu mah eueuh deui jalan cek kiai anu di anu hiji-hijina cara supaya cager lamun kiai ngadoakeun goreng ka kula. Ya tuh kula mampu ya kena ngadoakeun goreng mah jeger ka Allah nang Allah. Manjangan deui. Nyana sujud di dinya artina ieu mah doakeun goreng ya supaya jadi obat be. Ieu mah kula mah doakeun goreng, kula deuk kumaha tah kumaha nu penting kula cager. Ieu mah ngadoakeun goreng ge lain naon supaya kula cager be. Akhirna nyana merenung ka Gusti Allah demi kecageran. Akhirna nyana ngadoakeun goreng. Maksudna mah supaya cager, henteu aya naon di hate. Jang nyageurkeun. Ya Allah ya Rabbi. Hamba Gusti nu maling kotok kula anu kula ieu teu pernah ngadoakeun goreng, makin kula teu ngadoakeun goreng makin panjang buluna. Karunya kula ya Allah ya Rabb. Ieu jelema nu maling kotok nyanggakeun sadaya-daya kula tersep jasa sabarama dipali ku jelema ieu. Atuh baleslah Gusti sakumaha pagawean jelema anu maksiat. Harita kene cager. Cager spontan. Kiai kotokna paraeh kabeh. Anu tadi teh nang pamere teh. Lantaran ngagonengkeun goreng ngadoakeun goreng. Paraeh kabeh kotokna. Dibales. Tuh, jadi eta teh sebenarnya mah nyana embung ngagondakeun eta mah sakadar ngobatan. Nah, ieu konsep hirup urang deuk jadi kiai, deuk jadi pedagang, deuk jadi pemerintah, TNI, deuk jadi polisi, deuk jadi naon bae. Hiji be ulah sok ngadoakeun goreng ka batur insyaallah geura. Indah jasa. Jah hirup teu kudu jadi kiai. Henteu kudu jadi kiai Kanjeng Nabi berhadapan jeung panglima perang, apakah Kanjeng Nabi nitah eureun ka panglima jah henteu. Kanjeng Nabi kapanggih jeung polisi, askar, apakah Kanjeng Nabi titah eureun jadi askar? Henteu. Kanjeng Nabi kapanggih jeung petani, sugan Kanjeng Nabi nitah eureun tani henteu. Kanjeng Nabi kapanggih jeung pedagang sugan Kanjeng Nabi nitah eureun dagang henteu. Bukan Kanjeng Nabi mah mangga kabeh nu penting takwa ka Gusti Allah sebab etalah bekal jang bahan balik ka lembur nu asli. Urang jadi polisi sing jadi polisi nu takwa sebab polisi ge bakal paeh. Urang jadi TNI sing jadi TNI nu takwa sebab bakal paeh. Urang jadi pedagang lah nu takwa sebab bakal paeh. Urang jadi kiai lah nu takwa sebab bakal paeh. Di kiai ge loba nu teu takwa. Kiai jadi itu di Lampung mah teh sarua KTP-na orang pondok eta. Sarua. Nah iyalah. Jadi urang kuari berusaha jadi jelema anu takwa ke Allah dengan posisi anu geus diatur ku Gusti Allah. Kula sok dongeng di zaman Tuan Syekh Abdul Qadir. Aya seorang tentara datang. Waalaikumsalam. Cek tentara. Kula kabita jasa ka Tuan. Ai kitu. Asana ngeunaheun jasa hirup Tuan mati majlis ka masjid ka imah. Di majlis ka masjid ka imah. Ngaji zikir, maca kitab, ngaji zikir ngeunaheun amat. Ai maneh naon? Kula mah ieu keur perang cek melawan tentara Mongol di perbatasan. Tuan Syekh Abdul Qadir langsung tungkul tangga seri. Cik Tuan Syekh Abdul Qadir buat ting ka sorga heulaan ente daripada murid-murid kula. Nyana kaget. Kok bisa gitu? Masyarakat Baghdad bisa tenang lantaran anjeun ngahalangan musuh-musuh. Dengan anjeun berjibaku menghalangi musuh, yai, pedagang, umat tenang dengan memberikan ketenangan bangsa. Anjeun leuwih ti heula ka sorgaan. Tuan Syekh Abdul Qadir geus ulah eureun jadi polisina. Geus ulah eureun jadi tentarana, nu penting tentarana lillahi taala. Nganeangan coba ge di Indonesia tentara nu lillahi taala. Coba neangan anu polisi anu tasawuf. Atuh aya anu loba henteu. Aya polisi nu tasawuf anu mah digeleng kahujanan kitu, Bang.
polisi tidur. Itu aja. Akhirnya tentara balik deui ka ditu dengan semangat anu tinggi, ngebejaan ka prajurit-prajuritna jeung ka rekan-rekanna bahwa ternyata jalan surga lain sekedar masjid, jalan surga lain sekedar kholwah di gunung, jalan surga korenganan urang nenangkeun pikiran bangsa umat, urang leuwih ti heula cek Tuhan Syekh ka surgana. Di atuh kuari kiai bisa cicing di majelis nu ngabangun majelis saha? Pedagang di mana? Nah, ya bisa tenang orang. Iya, tanu pangheulana anu bakal boga pris di akhirat engke ieu tanu nenangkeun kiai ngaji di majelis, teu kahujanan, teu kapanasan, kan ditanya. Yai, ya. Naon gawe di dunia? Ngaji. Di mana ngajina? Majelis. Kahujanan teu? Henteu. Panasan teu? Henteu. Nang saha ngabangun? Nang bos. Mana bosna? Panggil tah. Nah, iyalah bos bisa nenangkeun ngaji kiai, teu kahujanan, teu kaanginan, teu kapanasan. Maka kuari ulah waka kiai anu ka sorga, bos heula ka sorga. Atuh bos heula ka sorga. Kiai mah malah mah posewan ka neraka. Iya, bisa nenangkeun ngaji, bisa nenangkeun bangsa. Demantak lamun bener jadi bupatina gede ganjaran. Namun bener jadi gubernur gede ganjaran, namun bener jadi tentara gede ganjaran, namun bener jadi polisi gede ganjaran daripada jadi kiai ngariungan hayang berkat doang sih kasih. Siksaeun Allah ieu mah jelema. Atuh, itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, posisi urang ulah dirobah sebab eta nangatur Allah pasti tergantung menyangkut anan hikmah, aya hikmahna. Geus urang ala hikmah nu penting posisi urang di mana jadilah nu bagus jang bekal jaga balik ke alam barzakh. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kos kitulah sepanjang hirup urang lamun ngadenge zaman Belanda, terus zaman Inggris, zaman Nippon, kemudian zaman kemerdekaan, kuari zaman kieu bae zaman mah terus bae ketenang, ke kacau, ke hareda, ke tiis, ke mahmud, ke depisit, atuh kieu bae. Lumantak hiji jelema nu tentremah, jelema nu deukeut ka Allah. Urusan kahirupan dunia mah diaturna ku Allah. Geus saya urang serahkeun ka masing-masingna. Nu penting urang aya dina ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang doakeun negara urang mudah-mudahan jadi negara nu tentrem. Pemimpin-pemimpin urang dibere araradi, dibere jalalujur, ekonomi supaya mapan deui, politik supaya stabil deui, pendidikan supaya mapan deui. Doa nu kadua mudah-mudahan almarhum almaghfurlah Kiai Haji Abdul Halim di jero kuburna dihampura dosana, dilegakeun di kuburanana, dicaangkeun di kuburanana, dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah. Kitu kede Muhammad Ridwan sami-sami mudah-mudahan aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Dulur-dulur urang kabehan, bapak urang, bapak kolot urang, anak urang, tatangga urang geus ka alam barzah, sami-sami urang doakeun mudah-mudahan dihampura dosana, dilegakeun di kuburanana, dibere kana kanikmatan kubur ku Gusti Allah. Urang nu geus hirup keneh mudah-mudahan husnul khotimah, balik jaga ka alam barzah. Di akhirat urang aya di bawah naungan bendera Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakitu bae ala kadar mau izoh dina malam ieu renungkeun ku urang kuari keur ngumbara bakal balik ka lembur nu asli. Imah nu kuari imah sementara, nu asli imah urang di kuburan nu eueuh lampitan, eueuh asean, eueuh kamaran, eueuh sakitu da. Tetapi urang bakal balik ka ditu dibarengan ku amal urang. Bangunlah sorga ku urang melalui ibadah-ibadah urang. Tambahan ku keyakinan anu optimal supaya bener-bener mencrang hati urang nempo ke alam akhirat.